DJ Sunda Volsera nyentil kahirupan. Het budak ulah ribut heula indung keur live like na acan 1000 atuh. Hadeuh budak mah jadi figuran di imah sorangan. Di juru sofa panonna ka layar scroll video terus poho budak can diajar. Budak mawa gambar hayang dipuji ke aya nu ningali kalah notif nu diburu deui. Di dapur sangu hanet ampir poho asa nu di pikiran mah caption sangkan loba nu ngakak. Budak ngomong mah tingali abdi heula dijawab antosannya live can rengse acan euy. Bapak ukur serika meme tepugu di imah rame gadget tapi hate karasa jauh. Indung like joget bapak scroll terus budak nyiar perhatian kalah jeung konten lucu. Di ruang tamu sarua cicing padeket tapi hate jeung obrolan geus teu nyambung deui. Indung like joget bapak scroll terus budak ngabodor sorangan bari hatena ngelus like jeung viewer jadi leuwih. Di pika butuh tibatan ngadenge budak nu hayang dipangku. Budak ngomong Pak Ulin bal atuh ayeuna bapak ngajawab sakedah can tamat videona. Indung di kamera seri jeung followers budak di tukang cerik teu aya nu notice. Komentar netizen teh gelis pisan. Di imah budak ngomong malah teu kadenggean sadayana online siga artis dadakan tapi kula warga sorangan jadi teu karawatan. Hate dicas hubungan kalah lobat sinyal pinuh tapi obrolan beuki telat. Budak ukur hayang didenge sakedap henteu salawasna kudu kalah ku aplikasi berat. Indung like joget bapak scroll terus budak nyiar kanya lain saukur ditulus. Di zaman ayeuna kabeh hayang viral nu deket kalah jauh nu jauh jadi dikenal. Mah naon deui adirek live oge meureun didenge.